program unggulan anu parantos diluncurnya teh sakola budaya kan. Kapungkur mah sepuh urang teh sok pirajeunneun ngadongeng. Boh nyaritakeun kapamalian, boh nyaritakeun lalakon. Anu simkuring hoyong di tiap wewengkon teh aya rutinitas kitu teh. Nah, tangtos panginten kapayuna simkuring parantos berkomitmen sareng Bapak Bupati hartosna ngeunaan kabudayaan ieu tiasa engke urang kerjasama sareng Dinas Pertanian, sareng Dinas PU, sareng Dinas Lingkungan Hidup. Kitu maksana janten henteu malulu kedah sareng Dispabudpora we wungkul kebudayaan teh. Nah, ieu hoyong ngauwihkeun deui identitas kebudayaan teh sanes dina ruang lingkup sempit gitu. Sanaos memang terus diatur tadi dina Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5. Hartosna aya strategi kebudayaan di dinya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan sinareng pembinaan ieu teh kedah terwujud di lintas sektor anu wujudna tadi SKPD sareng badan henteu ngan saukur di hiji dina sungkul anu nganaungi kabudayaan. Gitu Kakang hartosna kieu maksud simkuring kabudayaan teh petanina tangtos berbudaya ulah bingungnya sumpi we ka Dinas Pertanian da didinya aya nilai-nilai budaya dina masalah tatanen karuhun urang ngawariskeun tatanen eta warisan budaya sami kitu salah sawiosna penginten anu pamungkas Kang tangtos aya oge kegelisahan sebagai seorang pupuhu nu janten ayeuna permasalahan hal budaya nu aya di Sumedang secara spesifik Kang. Margi kan ieu gempuran teknologi ya. Luar biasanya aya drakor, ayeuna aya dracin tah. Kumaha urang ngajaga supados nonoman Sumedang teh tetep ngagaduhan ngigelan zaman. Teu nanaon ngilu sareng apa namina teh kemajuan zaman tapi budaya sorangan tong dipopohkeun teh kumaha ieu aya apakah aya program khusus kanggo eta kanggo mencegah terjadinya nanti namina teh lah owah gingsir atau unggah adat mangga Kang. Program ieu parantos diekshibisikeun ku simkuring teh kangge ngaberir panginten generasi-generasi muda urang supados henteu teleb teuing ka asimilasi budaya anu sanes gitu. Salah sawiosna program unggulan anu parantos diluncurnya teh sakola budaya Kang. Sakola budaya. Sakola budaya ieu salah sawiosna parantos diadopsi ku BPK janten program deui. Nanging hakikatna disebat sakola budaya teh teu pira kieu Kang. Kapungkur mah sepuh urang teh sok pirajeunneun ngadongeng. Nyaritakeun kitu nya boh nyaritakeun kapamalian boh nyaritakeun lalakon ngadongeng sinareng sajabina tah eta teh hakikatna saresna sakola budaya anu simkuring hoyong di tiap wewengkon teh aya rutinitas kitu teh gitu. Nah ieu ekosistem kebudayaan kedah dibentuk ngalangkungan naon tos disontohan ku sepuh urang gitu. Nah di posrona nah di mana we di bale-bale sinareng sajabina. Nah ieu supados naon ngiatkeun da urang teh kunaon ayeuna generasi urang naon teh ngagibeg ka budaya anu sanes ku jalaran memang ruang-ruang ekosistem kebudayaan henteu tercipta di lingkungan sewang-sewangan. Nah kieu oge secara kelembagaan dikuatkeun parantos komitmen oge sareng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ngeunaan LAD Kang, Lembaga Adat Desa. Di urang ternyata saresna dina Permendagri nomor 18 tahun 2018 di dinya teh aya amanat kedah ngabentuk desa-desa teh LKD sareng LAD. Ari LKD mah Posyandu, Karang Taruna, PKK gitu. Eta mah tos sadayana ge araraya. Ngan kepala-kepala desa teh sareng lurah teh sok hilapeun LAD nama sok tara dibentuk. Padahal ekosistem kebudayaan teh bakal naon teh bergulir saupami wadahna difasilitasi ku pamarentah.
LAD lembaga adat desa. Nah ieu nuju di Kabupaten Sumedang anu kawitna aya 3, ayeuna parantos aya 40 hiji Kang. Itu. Sanaos simkuring miwah reng-rengan nemes sababaraha 4 sasi 5 sasi ngajabat pengen, tapi alhamdulillah progres eta ditampi ku masyarakat adat di desa-desa sinereng kelurahan nu akhirna ngabarentuk ayeuna janten 40 hiji tia kawitna 3 teh tos terdaftar sadena di DPMD provinsi. Kitu painten Kakang. Mangga pangwilujengna kanggo acara Mapag Dangyang Tembong Agung sareng kirab Panji oge makota binokasi. Palawargi nu di Piajri hakekatna ayeuna digelarna paguyuban masyarakat adat Dharma Raja ngagelar Mapag Dangyang Tembong Agung rupina mung hiji. Teu hayang Tembong Agung ngan saukur aya dina carita. Nanging ayeuna kiwari urang salaku anu narima warisan ti kolot-kolot urang aya hiji tanggal waler kangge naon kangge ngawujudkeun deui tatanan adat anu disebat Tembong Agung eta nu kahiji. Ngeunaan anu kadua ayeuna seja Mapag oge naon kirab Panji dina raraga hari jadi Kabupaten Sumedang tangtos ieu oge pageuh pisan kaitanana sareng Dharma Raja. Margi kirab Panji ti payun oge digelar kawitna sejarahna ti Dharma Raja. Nu tangtos ieu hiji naon teh? Hiji anu teu tiasa dipisahkeun. Nu tangtos simkuring umajak utamina ka masyarakat Kabupaten Sumedang atau umumna ka masyarakat Sunda nu aya di mana wae mangga urang sami-sami rojong rupi hal naon wae inisiasi program kebudayaan supados ekosistem kebudayaan teras nepi ka anak incu urang. Hatur nuhun. Wow, luar biasa. Cintekna ieu teh zaman era pentahelix di mana nu namina berbagai macam instansi lembaga kemasyarakatan ngahiji urang sami-sami ngamumuli seni budaya Sunda. Kang Andi Lesmana Bapak DKS hatur nuhun pisan. Pamirtu pamirsa YouTube. Pamutah ka Bapak aing. Carikeun ka dieu heula mulus rahayu berkah salamet rahayu rahayu rahayu.